Mengkong prek nek kaleuweung. Ngeat kadu. Kung prek sakola bae. Ih, sorangan Din, keur naon Din? Angker ieu arek eta ngarokeun bebek. Pan di dieu. Oh, sabari nangguan ieu heulan bisi anu hayangin ngendog geneh gitu. Oh, jadi tungguan heula. Sakedeung bisi kan mena. Kayak dikeluarkeun we ku aing ke. Dikeluarkeun we ke. Marendog. Oke, ngendog di ditu di pangangon dararian nu untung. Oh, loba bebekna. Loba aingnya. Geus hayu lah aing hayang ilu yeuh. Oh, Aing mantuan nya. Mantuan. Naon mantuan? Tapi sorangan mantuan ulah lamun cak ieu mah aya budi aya balas ulah. Ih, atuh urang hayang landogna 5 Din nya. Dia loba amat ya. Jeung nyendog greng pan hiji di dadar. Jeung naon? Jeung dahar. Atuh dahar mah dia nyer lauk bae mancing parai kan naon? Ih, eueuh ese. Ieu bae nu gampang urang mah. Dia mandog atuh aing kurang keur kamari teh saberatan dok aing teh tah? Kamari barahnya 170. Nah, oke ya dicokot ku dia berat 7 misalnya, tinggal 100 satu ngurang. Ih, loba amatnya. Enggeus kayak kung gampang ge dia hayang bae maksa bae mah. Heeh lah. Bantuan aing dia. Bantuan kurang bantuan heuh. Tapi ulah dibere nu calang. Ya ulah dibere nu calang nya Din nya. Gua ngajak aing lah, aing nu mere dia ku ngajak aing. Oh iya. Moal bantuan gue mau diberi nu calang mah. Ih, lempangna dong nu calang ih. Dia kain calang dia. Udin bayawak. Keren. Dia. Ih, jaya bebek nya. Bebek aing seger. Mantap. Biang 17 sih Din. Mana? Bebeknya 17 biji. Itu bebek lobana dia mah. 12 sabarangan bae. Oh, loba eta na bisi kasarimped dah bebek karunya. Tahe. Oh, mukana kieu. Dia minggir, kain keluar heulan minggir. Eta bak moal kasarimped. Eta jeung naon eta bak jeung mandi. Ajeng minum naon manehna. Awas mundur dia. Aing keluar. Jeung mantuan kumaha yeuh? Anjing be. Anjing geus keluar. Kadi tuh Din tuh pegat tuh. Iya. Gua mah kudu menang 5 mah ieu bebek. Mana bebek Nadine tadi keluar. Jaloba bebek si Udin. Ditewak gua aing bebek na hiji. Tewak gua aing, yo mana yo? Tewak ku hiji malah. Manggang. Ayo pae dia pae. Tewak gua aing. Din, geus eueuh Den. Iya, melengandog juga hayang dibantuan bae ya. Oi, ieu loba ndogna Din. Ih, heueuh. Aing mah 10 ieu mah Din, kuduna ge. Dulu dia tuh. Ieu ndog beawak Lin. Bebek. Oh, bebek. Dia ndog banyak lebukeun ndog bebek dia. Woi, yang ateh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah pengaruh banyak orangnya kerletik capek ngurusannya. Ayeuna orang tinggal hasilna. Bagi 2 jeung urang ya. Dia sabarangan bagi dua aing nu capek dia tidak leutik ngurusan. Ih, urang kan nutur-nutur sorangan bae, Din. Dia lamun cak ieu nya. Yo. Naon lamun cak ieu mah awal menderita gitu nya. Akhir menderita. Akhir bahagia dia ndog euy. Ndog dulu. Tuh, dia. Iya. Sekeliling. Tuh. Dia ku dia tuh duluan kan? Tuh. Keliling tuh. Tuh di pojok loba tuh. Edas. Tuh. Tah, hei. Iya. Ini sagupluk ya ayam meureun ya berapa biji ya? Oh, tuh. 700 yuk. Woi, moalah 700 bebek nih kita 700 dia di mana ndog 700 dia. Bisi bae ndogna 5 hiji bebek. Sembarangan bae dia. Woi. Iya nya.
Boh, iya nya. Iya nyen sehat ya nya. Eta. Oh, di lock-lock kurang di lock-lock ya. Jeung cangkangna. Cangkang di mana dia? Di lock-lock ya. Isuk-isuk teh diinum ya. Oh, karena oke kuat dia. Oh, kuat eta. Kuat gawe dia, kuat naon dia. Juga orang kuat. Enggak kena. Aing bukan logelan nya. Oh, ini mah bau sorangan ya Din, can mandi. Tai bebek dia bawa aing sembarangan dia. Enggak kena. Oh, gitu. Wah.